Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, nyala. Ini Anu kewalas dihormat kepada pemerintah Desa anu hadir di tempat anu sami kewalas dihormat para kiai, para asatid, para haji anu sami kewalas dihormat, uga para keluarga, para sahabatnya, para tabi'atnya dihubungkan ke orang sadayana anu diajar atau oleh melaksanakan pasunatan anjeunna. Mudah-mudahan melaksanakan pasunatan anjeunna kajanteun identitas kanggo urang sadayana kanggo ngingkeun syafaat ti anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para tamu undangan sadaya anu kebaris hormat pribados madeg deui payuneun sepuh bawargi sadayana daya kajabi pribados ditugaskeun selaku pemandu acara dina ieu enjing dina acara walimatul arus pernikahanana Ananda Khairul Umam puterna Bapak Maksud ka putri pilihan anjeunna Desa Cibarung Cineru. Kapuntenna ngadadak kitu abdi wahiruh ieu punten bisa janten teu acan aya informasi saha nami istrina nami sepuhna terang abdi kapunten bisa margi biasana sok rada ngaret jadi santai ternyata ini duduk terus daroka bapak petugas di percaturan agama terus dongkang kapunten pilih abdi terang nami samsul kapunten saat ada hadirin rahimahullah anu badi hormat aya sembar rangkaian acara anu bade digelar dina enjing ayeuna panginten anu kahiji acara pembukaan
anu kedua acara penyerahan di atas nami pengantin pamagat. Teras anu katilu acara penampian di atas nami calon pengantin istri. Anu terakhir keempat acara akad nikah. Anu terakhir kalimat atau nabi penutup doa supaya acara urang langkung berkah, urang bikai acara usami-sami mau suratul fatihah wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan bibar suratul Fatihah acara urang sadaya dibuainan kalancaran begitu kaberes. Amin ya rabbal alamin. Lajeng karena acara penyerahan. Terus acara salajengna acara penyerahan di atas nami pengantin pamagat anu mana insyaallah pada didukikeun ku acara dibalik hapuntenna berhubungkan biasana upami acara teh pamagat anu katempat istri ayeuna istri ayeuna numpang ka dieu janten acarana isiana cek bahasa Sunda nama belum mantu janten acarana teh dibalik janten ayeuna teh acara anu salajengna acara penyerahan penyerahan calon pengantin istri ka petugas anu tos ditugaskeun kanggo manggi acara waktos sareng sumanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang sadaya senantiasa diberi rahmat asmana Gusti Allah. Alhamdulillah. Puji syukur urang sadaya Gusti Allah Maha. Bab kegiatan dibatalkeun dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh, Bapak Ibu hadirin sadayana, simkuring asmana sepuh sareng kulawarga di pihak calon pengantin istri sejak ngadugikeun pamaksana anu kahiji silaturahmi utami simkuring sakulawarga sejak ngadugikeun geuleuh nikaheman tali mitra antawis kalayan nyebat asma Allah simkuring masrahkeun pun anak anu asmana Mutiah binti Said kapangersa sepuh di dieu mugi ditampi kalayan kabingahan apan luyuk sareng rencana urang sadaya dan akad nikah bade dilaksanakeun di dieu. Anu katilu nitipkeun nyanggakeun pun anak dina sagala rupi kakiranganana boh dina pasipatanana anu nanti dina kanyahoan mugi sadang urang sadaya geuning ridho serta barokah di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hapunten dina sadaya kalepatan dina basa atanapi tata krama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Iksan kanjena waktu sareng tepati semangat deui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah syariatul Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد وقال الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. Dipayun kersana aparatur pemerintahan desa Ketayasa anu sedepi hormat sareng sajunjang karawatna, aparatur pemerintahan desa Muncangela sareng sajunjang karawatna, ugi sadaya sesepuh kasepuhan di paling kidul di pihak calon pengantin istri anu disebutkan ku sieun hidi-hidina mugi-mugi teu rasa hormat jeung kuring anu sambil dipilorna insyaallah mugi-mugi dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kersana keluarga besar Bapak Encun sareng sakolawati anu sambil dipilorna, kersana pimpinan pondok pesantren Sama Huda Bapak Kiai Abdul Rosyad anu sami dihormat kesimkuring. Insyaallah sadaya tokoh agama, tokoh masyarakat anu patos sami hadir sadayana mugi-mugi adina kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala, amin. Dipayun dina kesempatan ieu daya deui ucapan anu langkung endah tur berkah. Insyaallah kurang sasarengan manjatkeun puji kali syukur kepada Allah Maha Ghafur anu parantos paparingan anugerah kanikmatan kaurang sasarengan. Alhamdulillah kalayan pitulung Allah Subhanahu wa taala, para hadirin sadaya keluarga besar di balik itu sareng keluarga besar di pihak calon panganten pamaget ieu kalayan kersa Allah dina kesempatan ieu biasa dikembangkeun dina tempat anu mulia, tujuan anu mulia insyaallah diniatkeun ibadah. Mugi-mugi ieu acara sing dina kalancaran dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam mugi tetap dicurahkeun ka pangkuan alam junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, para tabi'in, tabi'at sadayana. Insyaallah mugi-mugi urang sasarengan ayeuna dikempelkeun di alam dunia pageto tiasa dikempelkeun di alam akhirat dina naunna syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para petugas di kecamatan Citis anu sami kuring dihormat, insyaallah mugi-mugi kepala orang sasarannya akan tentukan lantaran demi imbalan pahala dari Allah kami berikan sesuai sareng jadwal dipalingin nulungna panaibdangkan. Alhamdulillah mudah-mudahan di acara sinaya dina kalancaran sukses diridhoan Allah Subhanahu wa taala, amin. Utamina sakumaha tadi anu parantos disampaikan ku petugas di balik kidul nyata nyerahkeun pun anak anu nami Mutiah Ainul Mardiah. Alhamdulillah kalian ucapan alhamdulillah rabbil alamin simkuring nampi kapun anak calon pengantin istri Neng Mutiah badai dilaksanakan insyaallah terkumpul akan pernikahan. Mugi-mugi naon anu diserahkeun tadi ka simkuring ieu sing dijantenkeun kanggo anjeunna ditampina sagala rupi kasayaan. Mugi-mugi ingin imbalan ti Allah anu berikan. Silaturahmina hatur nuhun katampi mugi-mugi silaturahmi urang dimanjatkeun wasilah kana langkung caketna pasuna duluran antawis ti paling kidul sareng ti dieu. Anu salajengna manawi alhamdulillah sakumaha dipasrahkeun nyaeta calon pengantin istri sareng sajadina simkuring di atas nami sepuhna alam sakabide alhamdulillah katampi hatur nuhun. Anu salajengna manawi urang sasarengan doakeun insyaallah
Mugi-mugi ieu calon panganten anu bade dilaksanakeun ikad nikah diparingan kolosnya dina kalancaran kasuksesan jodohna masalah dunia roh akhirat kein kebahagiaan dunia roh akhirat berjalan rumah tangga dengan kain sakinah mawaddah warahmah dipinuhan ku rahmat Allah kadituna sehingga turunan anu saleh salehah amin ya rabbal alamin. Anu salajengna manawi sim kuring ti pihak calon pengantin pamagen nuhun ka dihapikeun kasada keluarga ti Pali Kidul pilih tema kirang nyaman kirang kesimpuling perhatosanana tapi penampianana oke pilih ayah penghormatan untuk ibu dan ibu ada nuhun ke dihapikeun anu cari barang itu sakali teh ibu atau pamak sadar Pali Kidul sareng ibu sika yang didapat Allah Subhanahu wa taala. Ini saya itu agustan juga sahabat Yesing kuring sakantana oge pada ieu teh mun sangala jembatan seuleuh alhamdulillah mabuna araya kitu insyaallah bisa-bisa ngurang dina mugi aya dina ridwan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف وتصريح بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Muhammad khairul umam angkat buka wajawaz buka ibnati mudi'an madiyah bima yakun sati jiramin nadari halam Qabiltu nikaha wa tazwijaha li nafsi bil mahri mazkur halan. Ya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim amma ba'd. Alhamdulillah, acara ijab qabul akad pertigaan parantos engse dilaksanakan ya ayah. Sudah selesai? Alhamdulillah berjalan lancar. Acara selanjutnya yaitu pengalungan bunga melati satu tanda sudah hadir di tempat pelaminan istri ya. Siapa? Coba bilang assalamualaikum ke ibu ya. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hormat saya. Tahan dulu. Nanti saya. Iya. Iya, bunganya dikalungin. Iya, nunduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Alhamdulillah. Salam lagi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Ibu ke sini. Iya, Bapak ke sana. Gandeng dulu. Iya, bersatu menjadi satu keluarga, insya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Panganten pamegat parantos aya di pelaminan. Di hadiranna mangga kanggo panganten istri sebadas biasa enggal sumping ke pelaminan anu parantos disaya bikin. Mangga Bunda Rini silahkan pengantin wanita supaya bisa dibawa ke pelaminan. Acara rangkaian adat sida akan segera dimulai. Mohon untuk pengantin wanita segera dibawa ke pelaminan. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Salim heula geus. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Salim ke anak. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sebentar ke ibu nama. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Berdiri dulu. Sallallahu ibu berdiri. Wa alaihi wasallam. Ibu calik di pelaminan. Teteh perempuan menghadap ke sini. Menghadap ke sini. Kembali menghadap ke sini. Ibu biasanya